cek pada beberes etan cokot ieu bawa sadayana diberesihan beuneu ulah aya nu kotor para runten nu jangeun cek pada beberesih bisa ngobrol dengan tetangga. Geus beberesih mah. Bisa SMS-an atuh. Geus beres gawe bisa pan ngobrol heeh. Bisa ngobrol jeung tetangga. Bagja pisan aing boga gawe di dieu di Raja Beunghar. Oh, di Raja Jegut. Di Raja Jegut. Paingan ayeuna mah lumayan gaji teh dikumpulkeun dipake meuli sawah keur melak bawang ayeuna teh mimiti melak ayeuna teh bawang ayeuna teh mimilikan teh alus kakolotnakeun urat mas bisa usaha aing teh make jeung kabeuli mio perhiasan rencem HP boga 2 marukana teh ilmu namahan maka jeung bisa internetan. Aduh, apa dunia maya ayeuna mah? Apa dunia maya heuh aya? Bener. Maka jeung bagja pisan bibi boga gawe di dieu teh. Sing jujur bibi Ras inget kana kajadian anu geus kaliwat. Masa lampau. Masa yang lampau prihatin pada prihatin aing teh tileutik sangsara ti bubudak. Awak lain gitu atuh lieu baheula mah awak teh leutik teh ceking begung sagede sepidol leungeun oge heeh leungeun bitis oge sagede sepidol geus eueuh pika hayang awak teh ipis mun teh beda tip triplek heeh atak tara awet geula kitu goreng awak da pungguh baheula teh aing teh teu apa dirupa bapa aduh teu waktu dikandung ku inung keur genep bulan teh bapa teh maot cenah bejana jadi yatim meureun teu nyaho dirupa bapa teu apaleun sia teh mah ai lain dina fotona mah fotona ge teu nyaho da can usum foto eueuh kodak baheula geus genep bulan lahir ka alam dunya inung anu maot ibu ngagaletuk jadi pahatulalis aing teh hirup teh heeh bener untung aing aya nu ngukut saha nu ngukut mah ku kades negla payaya hidayat dikukut aing teh nepi ka umur 8 tahun oh sakitu ge aya nu ngajahit heeh harita teh aing teh geus umur 8 tahun teh dah hayang boga duit kabur ti payaya teh kecil endug di dinya nyaho-nyaho aya di Cirebon aing Allah hayang boga duit teh jadi pengamen jalanan dina lampu stopan ngentan ka supir heeh ai balik ka lemur dah magrib Palbah kebon tiwu aing aya nu ngagusur. Diperkosa aing di kebon tiwu. 8 tahun teh mau sia teh mah. Palbah Bojong Sari tah. Eta teh mau aku Nu matak ari nempo kebon tiwu teh gebeg. Trauma. Mau aku supir elep. Heeh. Umur 15 tahun kulimaan sapeting teh. Umur 20 tahun ka dieu mah jadi tibalik jadi aing nu sok merekosa ka barudak. Tina katumanan teh. Tina tuman ayi nu matak ulah dimimitian kanu kitu patut. Nyata lamun ngaroko mah kacanuan. Heeh. Malahan aing teh sok dibaraeudan ku ibu-ibu rumah tangga. Nah,
awak di baudang da eta salakina geus ngasaan aing kabeh da eta ka salaki batur teh coner malah pakades yaya ge kungsi ka aing baheula cenah maneh dikukut ayeuna mah ngasaan aing gitu payuyut buser teh kasaan ka itu tuluy ku Kang Uyud buser aing teh daek teh aing ditodong ku pesta burukan heeh can ku Pak Eko Udin eta ibu-ibu aing ngaliwat aing teh bararaeud deh kabeh walah nya pasti aing ngaliwat aing teh meuni recet pajarkeun teh tuh cenah si hamur kanyut gitu beda salakina kasaan heeh tah kitu aji hirup teh doraka awewe pada sengkal nepi ka aing daftar hayang boga gawe hayang boga duit teh daftar aing jadi TKW Allah ka mana sanajan loba bejana cenah balik kitu teh ngukur balik ngaran tapi aing mah ngawanikeun diri keun bae dah hayang boga duit ka mana berangkat teh ka Mekah aing di Jeddah ditu menang 2 tahun nya di Kecamatan Losari mahnya Jeddah Kecamatan Losari sia teh Jeddah mah Kecamatan Pameungpeuk sada nah gitu aji ai digawe di Arab teh deui heueuh da dumeh di dieu tukang diperkosa deui we dituge ku urang Arab lain kumari bayatna wake jeung diperkosa ku urang ai satadina aing teh ngaku bapa tak ka urang Arab teh da rada lonyod raraina teh rada mancung percis kades Jaya Hidayat jiga urang Arab ngan janggot teh jeung godegna itu mah loba pisan ari rada carangnya heeh jangkungna ge aing samet dadana amuing da jarangkung aing keur ngepel digusur ka kamar ku urang Arab baju di laanan ku manehna rok diporosotkeun calana jero digunting gabrug teh aing eta digalei Gusti nu Maha Agung diperkosa teh aing lamun awewe bener mah batak naon jejeritan dek jejeritan kumaha da aing teh ditungkup ngenta tulung atuh suka minta tulung ka saha emangna aing di Jeddah boga tetangga ari geus kumaha aing mending jempe we da genah ongkoh abang urut jablay gitu urang dia mangan ukur ngomong gerakan itu gerakan ieu urang Arab mah aduh indah bodoh indah dibuktikan make jeung aya gerakan kerecek marmot kapal miring gereyem nilem di eta mah ti aing teh mah gereyem nilem bangkong sapintar ajul gedang santok bogo amuing gerakan mangul uyah aya gerakan gunung rugrug kumaha gerakan gunung rugrug teh tina dipan kahanap teh kana alketip ngaragragkeun maneh teu lesot-lesot uyuan teh dari awak urang mah deh dilawan oh nya teh dilawan ku gereyem nilem pajarekeun teh toyib jeung ari toyib naon anak cek bahasa Sundana mah teh cikruh lah kitu rupina mah tah kitu ayi doraka na hirup aing teh ayeuna nu matak tobat dina luhureun sajadah teh Gusti ampun Gusti geus weujeuna tobat nyai atuh da geuningan hirup di dunya teh moal lila nya ayi moal saliwat nyai dina hiji waktu mah urang bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa nya maot pingaraneunana sumuhun sadayana ge bakal bibi teh pinuh ku dosa urang dieu mah mudah-mudahan ulah cara bibi ulah lalakon hirup teh nepi ka ngalaman kitu ngalaman teu eceul ngalaman pedih ngalaman teu eceul nya muga-muga ya Allah ya Robbi
mengpenghirup keneh urang aya jalan pikeun tobat pikeun tobat sabab ieu nu di dunya teh nu reyak teh kabeh oge calon neraka jeung calon surga duanana ge can aya nu jadi sumohon milih nama kumaha urang pek bae dek make jalan anu mana reka kenca reka katuhuna geus dituduhkeun ku Quran ngan meureunnan jalan ka sawarga marumit rumit kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak mohon jalan ka neraka mah babari nya sagiriwil gejebur we kene urang mah kitu nya nu laletik eta nu di luhur naon nu di luhur loba geuning anu cing gaririwil ka pangbuian amit-amit bari jelema ngarti da eta atuh da duit negara duit rakyat der dilaleg-legan murukan moal ngait secara memeh jadi geuning baligoh pagede-gede kuring colok kuring tunjuk kuring jadikeun ai geus gek teh jadi pamimpin ngadon culang cileung neangan palingeun amit-amit ngadon para nyangkokot geuningan nu matak pil KB jeung pilkada beda ai bedana ai PKB pil KB mah lamun poho sok jadi ai pilkada lamun pilkada lamun jadi sok poho nya bedana teh eta kitu tah poho jeung jadi sakitu nu matak teh oge nyai bener halus bet jadi oknum bet jadi penjahat jadi para nyangkok heeh eta dianjur-anjur geuningan penyakit masyarakat kudu diberantas ai penyakit pejabat diantap eta teh saimbangna teh bangsat ayeuna dihanap oge riab raskin teu dibikeun kabeh kadulurna we jeung kabarayana gagedena kumanehna dihakan amit-amit ngadahar duit fakir miskinnya nya dijual deui ka tukang surabi di arah bati deui rupa-rupa anu mabok manu barudak geuningannya pantes dalagdag deug di jalan da puguh eta mah lantaran nginum kan nu leuwih doraka mah anu teu nginum mabok aya anu teu nginum mabok kakawasan mabok jabatan mabok kadudukan nya nah kitu aya geus jadi poho ka rakyat aset negara dijualan ampun amuing ari hayang jadi wakil rakyat memeh init kawas nu da panginitanana orientasina kana kadudukan kana kakawasaan lain dek jadi medium lain dek jadi media ngaran-ngaran panginitanana orientasina kana kakawasaan maka ituna bakal tega ngahalalkeun kana sagrupa cara bener teu haram teu halal nya aji bener dengekeun ayeuna mah geus jadi rahasia umum geus bukbrak gabungana alat informasi media cetak media elektronik internet jeung sajabana geus arapaleun rakyat teh sabab dina waktu ayeuna mah rakyat teh teu butuh janji butuh sote bukti sedikit bicara banyak kerja ulah jadi anggota NATO naon aya anggota NATO teh no action talk only maksudna naon loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata yang penting kenyataan